Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kau menta lain jang sorangan, menta tulungna diri tapi jang batur. Gitulah para wali Allah. Nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah, coba abdi pangbener ke kumaha carana abdi tobat. Anu zina datang ka kiai anu ikhlas mah, coba abdi ieu zina kudu kumaha. Sebabnya nana tilok nyumpahan. Ngeuk bener doana ge ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi nya da bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna. Anyanggakeun sadaya-daya Gusti. Jan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu. Si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak mangke atuh si ibom teu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar sanu nyadarkeun Gusti Allah aju urang nangaku nang urang ulah asal ngaku ka hijab deui asa tuh doa aing tuh aing teh mun puasana ge aing mah teu reun hijab deui bae ulah aku kabeh nang Allah nang urang harokat wa sakanat kabeh menang Allah kabeh ge eueuh nu menang urang asal urang ngaku menang urang cilaka urang mah sakadar tugaskeun titipan ilmu titipan tanaga dititipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah. Iyalah anu can parati asanang urang we kabeh ge hijab beuki kandel ilmu beuki loba hijab beuki kandel mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kukumah ge kan mantak make mata hate teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh ieu panas sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat majlis bagus aing henteu je ulah sambatkan ya sarua ngadahar sangu geus pokona mah main pakong heula aing jajan kukumaha nah eta make ieu mah teu cilaka aing mah pokona mah neuk aing mah neuk ceramah heula moal ka ngurusan santri kayak neuk pondok geus boga pondok boga majelis kakarak aing mah neuk ngaji istiqomah salah lain gitu nek nanaonan persaingan di lokasi neuleuh ulah make nu ieu tapi make karak rapi acul-anculan batur iya tuh tenang bae nu ancul-anculan can puguh deket jeung Allah urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah salat duha batur teu kaburo salat duha urang Allah ditanya ngaji salat naon lah salat naon bae atuh pokona lain kitu aja nu puguh atuh henteu ieu mah nyeri hate bae batur ka mamana aing henteu mending aing mah salat bae tah salat teu beres apa ngaji pelampiasan aya ge baheula di Irak Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapapanggil bae ku raja hajunya nama didengi ku raja urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bae sepakat nyana nipu Abu Nawas ayo tipu orang ajak lelempangan nyana lah pokoknya coba sedangkan Abu Nawas mah kadeleuna teh puasa nyana mah dahar unggal kadele di warung kopi ngopi unggal kadele restoran di warteg dahar sedangkan pan ayeuna mah Kristen mah ya ahli tapa nyana mah Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge pading sacomot decol ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh ahli tapa teu meunang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa aja nama puasana ge geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep 20 genep jam ahli tapa ti ditu na mongkos kitu
dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur. Begitu datang ka pastur aya naon marup? Lain kula maneuleuk kamulyaan ente hebat amat ieu. Apakah boga pagawean naon? Eueuh deui cak pastur teh lain urusan naon, urusan dahar doang. Ai kitu kula mah sapoe sapetingan 3 huap doang. Geus disadiakeun 3 huap, leuwih 3 huap anti kula mah. Nu mantep jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapak tuh. Dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantep ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur. Pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana. Oh berarti di dieu aya kamulyaan. Padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulia. Nah, ieu mah Bunawas. Urang tipu. Jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna. Oke. Buddha ahli tapa, Hindu ahli tapa, yoga teatah, kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa. Tinggal Abu Nawas teh beuki dahar. Datang ke Abu Nawas. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Urang ayeuna maningkatkeun dakwah masing-masing agama. Kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan. Urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna. Kumaha tah Abu Nawas setuju teh? Ya tuh oke bae cenah. Oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas atuh kula mah siap bae cenah. Iraha berangkat Abu Nawas. Ya tuh deuk kuari ge masalah. Cek isuk lah, ayo. Isuk lamun isuk cek Abu Nawas ke urang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya. Geus mulai Abu Nawas mah. Geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan. Bener daratang isuk-isuk. Geus butik teh. Beteng atuh geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala mas. Oh, ngaharewas gampang ditipuna ieu lelah ka jeung ku. Ya. Berangkat lempang datang ka zohor. Masing-masing anu zohor anu tente kumaha agamana we datang ka asar. Abu Nawas lapar. Ya urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar. Oh kami mah keur paruasa. Oh puasa. Ieu puasa. Nu ieu nu urang puasa jadi opatan. Agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat. Kula mah teu puasa cek Abu Nawas. Nek dahar teu meunang, urang kudu seragam. Sebab ieu dalam perjalanan, jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh, lamun urang teu dahar kabeh. Cek Abu Nawas oke ge sekian teh. Oke bae tapi geus rada kicep-kicepan mah. Sekian aing teu kuat. Teu kuat benar-benar teu kuat teh. Ini datang jam 4:30 teh Noel deui. Kieu. Dahar nama tetep engke tas magrib ngan persiapan kuari. Jadi kula indit heula endeup menta ka masyarakat ala kadar jang neuli dahareun. Oke teh. Wah eta mah oke cenah tuh kos kitu. Bagus tah solusi terbaik teman cenah. Ya, geus gerti heula bae. Abu Nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa ieu teh henteu mawa ongkos minta jeung meuli sangu. Akhirnya diberi ke masyarakat melilah 4 bungkus diudag ku Abu Nawas air. Datanglah ka jam 6. Begitu datang ke jam 6 disangkakan buka, ternyata puasa itu macan wayah buka. Nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam 1. Hah? Jam 1. Ente jarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh. Atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar. Ya ieu menang minta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh heula teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadi teh deuk ditipu ya Abu Nawas maksudna supaya lelah sebab nyana teh kapake jasa ku raja ieu mah maksudna mah deuk dibunuh pelan-pelan. Ya satu masalah cek Abu Nawas. Kieu. Ngan kieu. Cek Kristen teh ye.
urang sarare bae makanan simpen didinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cak Abu Nawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa es man lapar aing moal bisa ngimpi cak we aya bae cak Abu Nawas ya aing kumaha ieu tapi tetap Abu Nawas bak dilokelehan siap teh Abu Nawas siap siap dan aing disumut mah tuh sapira ngimpi padahal di hatana mah nek ngimpi kumaha jabal es aing ngajakeun teh jam 10 reup hare SKB jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae encak dahar can hees kana kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya waduh seakan-akan nembus kaulah aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen ngobrolah jeung nu ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu hidup kabeh seorang budak wih kuring bad di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana eta manggeus kemegahan anu luar biasa lampu tapi caang padon poe tapi caang tinyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna kabeh hidup pohara luar biasa geus urang kulama diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ke singgasana wah tabah singgasana istimewa dihandap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip diangkat sorangan kalau ka handapna kitu keneh sakumaha lip bae tapi eueuhna naonna hayang ka luhur langsung ka luhur hayang ka handap langsung ka handap masyaallah menentang nu terbaik coba ye tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik nu kadua bikin nu katilu Abu Nawas ngimpin teu Abu Nawas teh kieu kulemah ye aing ngimpi mah teu teu beunang ngadahar berarti teu ngimpi mah kaela lain kitu cakeuna terkenal di dunia timimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud cek Abu Nawas moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud nya nama puasa langsung bayar per hari siap kabelah dieuna 1 hari puasa 1 hari buka 1 hari puasa nya nama geus moal aya 2 dah bener kan benar Nabi Daud mah istimewa kulama teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud wah hebat awat siapa tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kukula didengekeunana lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta maka kukula disuguhkan tamu kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua akhirnya nyana badaharna saya tiga antara ahli puasa dibikeun kukula kabeh ya bea kabeh atuh palalowo kabeh akan ku sia ngimpi cek nyana aing rek ditipu ku sia bubar urusanna moal bisa Abu Nawas dibunuh untung nama nyala nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo ku sia geus bea kabeh aing mah teu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas ieu asupnya sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana
tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cek Abu Nawas balik aing lah. Wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punya nanya tungtung nama urang menu kalaparan. Teu salah bantah mah tuh. Hebat jasa ke Abu Nawas eta kapanggih bae deui ku Abu Nawas. Sagala kangjeng Nabi Daud datang. Masya Allah. Tak gitulah. Ya gesarwa sayusibul ladzina ajramu bakal kena kajelema anu bangkawara, kajelema anu jahat, ucapanana anu sangat menghina ka Kangjeng Nabi, sogorun kahinaan indallah ti Allah. Wa adzabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun kusbab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah. Bukti nyata malodar ketika perang Badar. Dan selanjutnya tersikta jadi kehinaan Kangjeng Nabi makin hari makin naik, makin luhur terus keluhuran Kangjeng Nabi mual aya tungtungna sehingga geus kiamat ge tetap nu panggeulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya kemudian neangan aina ummati nikmat jasa urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi rek ngaraksanakeun ibadah haji ke Mekah. Di dia berangkat jam 11 insyaallah. Poe Rabuna naik kapal menuju Mekah, gelombang 2 awal, kemudian kloter 2 hiji, kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari. Besi aya kasalahan jeung kasogolan boh ucap boh tingkah boh pagawean hampura kitu keneh kaula manggeus ngahampura kakabehan. Jadi urang libur selama 6 minggu. Balik kula insyaallah tanggal 5. Jadi berarti Muharram hiji. Jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu urang libur atau asa minggu kumaha mingguna bae. Nah ieu mah genep minggu liburna. Alhamdulillahirabbil libur deui bae. Ya. Nah ieu eueuh deui tiketna geus dibeli, visana geus dibeli, atuh bekelna geus disiapkeun, geus teu kudu ngabekelan deui. Nah ieu mah kitu tinggal bekal doa. Eueuh deui ngan sakadar bekal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab. Beberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa. Yamna'un naumahu wa uklahu wa surbahu. Keur lempang mah kajaga tina sare, kajaga tina dahar, kajaga tina nginung. Ngaranna ge leuleumpangan aya duit eueuh jang nu dibelina. Aya barang eueuh duitna. Kitulah qit'atun minal azab. Numantak mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu anak hiji milu kemudian atuh biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu, Haji Mujiono milu, Haji Firdaus milu, loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikan-pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus dipusawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haul urang ke di ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji kitu insyaallah poe Salasa
balik ke tanggal 5 mudah-mudahan ulah aya halangan naon dilancarkeun segala rupa ku Gusti Allah, disehatkeun ku Gusti Allah, dibere jararajak kabeha, dibere kiat ibadahna, dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat, komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna. Zina, mabok, ngabunuh, eta nu geus kitu ngaranna kabair-kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir. Neule awewe, noel awewe, eta mah sogoir tanu kos kitu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir, wari instruksi ti Gusti Allah. Hade kudu dipatuhi ku urang, kudu ditengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan, aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Cik Gusti Allah wazaru zahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wazaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin. Dosa zahir teh ane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang. Nomor kadua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zinah teh zinah lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan, ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum, yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu akan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Ieulah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur, hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zinah baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur baik. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu, coba Tauratna tahrif apa henteu. Ja anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah kene.
kecuali bangsa puru-puru nusa utak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nih kena sanksi. Ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah. Kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh aya. Hampir jasa mirip. Malah leuwih bahaya kuari. Leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah. Kuari mah dicitra ambalaya heuh kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah di dinya tah. Di mana kiai tah? Di mana lah pokoknya di tah beta di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku pakai kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia di puri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari Ambalaya di unggal-unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat. Masya Allah. Matak turunlah ayat ieu wa zarul zahiral ismi wa batinah. Tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan ku mata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sogoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di jero hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat, keur carita puasa kitu kene ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah, anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede abdi nun coba salat dah, periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih tah. Hayang naon tah salat tarawih tah? Coba hayang kaing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunana? Mana panggil? Panggil pimitohaeunana ka dinya. Tah. Ieu jelema tarawih. Liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawihna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun. Cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah. Cokot tapi mitohaeun lah. Ana mah teu bisa ngaganjar, anda teu bisa ngaganjar, bilukeun ka ditu. Ka mana? Itu tuh. Itu mah seuneu, ka seuneukeun. Dikanarakakeun. Batin da batin. Naon deui? Hasud. Batur nu maju warungna nyana nu gering. Batur anu maju usahana anu bengek.
batur nu kabeli mobil nanya nu ngap-ngapan batur anu kabeli di mobilnya anu di opnam ieu garana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyangkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeli kabeh eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon sih sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon sih sia aing jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan jeung aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararita tinggalkeun wa zarul zahiral ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah anu kadele ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang dihareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi dihareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa neleukeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neulekeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa henteu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing geuleuh sia aing kahalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok didija sok nyian dosa rakas sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureut tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuhan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neulekeun nu di imah bae jadi siap diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia da kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain deuleuh sia mahal daripada aing deuleukeun batur aing deuleuh incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal rek dideuleukeun ge masalah anu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah teh hesepan ku ari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese jangan pakai jilbab aya ge jilbab sakit sapotong ada deres guys ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana deuk kumaha deui coba ieu ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuariba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mana nya ka mana bae kiai teh si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba kaluar we pasti bae neuleuh aurat hajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres
pancannya encan ke arah batin asal neuleuh gelis atau aya sir asal neuleuh goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuna naon ge aju kadeuleu bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cakate ini udah seutik deui tah seutik deui tah asal orang memakai nyere mah disingkapkeun ku urang. Eta kumaha alaqora. Zahirul ismi, zahir. Dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah. Encan cili, encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur, encan main gaple main remi, encan main bola kabelah dituna, encan gegendengan jeung awewe. Encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nya ge sarua lain ka Allah teh isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nya teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nya nama sieun ge sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong tak ustad ngeboncengan si Mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah anu nyaho iwati Gusti Allah meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang itu tidak dihandap ka dieu nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godob eta kan kudu dipiceunana ieu penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teresepan eta mah ngaranna syahwat ari geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu tapi rada dere ketika mangyan sakitu bae mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa najan dideuleukeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeunage jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep dideuleukeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang neuleuh di kota nya parutih nya bagus ngalaluis tapi lamun kurang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideuleukeun
Jasana jan didelekeun nya can pugu daekeun di mande jan dina daekeun ge aing mah teu maksud naon dideuleut tuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ya, sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah Ki Haji ulah lain Ki Haji dah bae lah. Ki Haji na malah mah bagus sangat jatah akur jeung nu di imahnya. Tolol tak Ki Haji. Coba ayo. Lumayan kajar resep ka kota ge. Ya kota deui lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Eta tidak ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina. Masyaallah. Yes, saya digalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ye mah di Indonesia jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toab, jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa. Nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif ieu aing geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal muwafaqata daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah. Masyaallah urang mananya? KTP-na urang mana? Suratan gitu. Nomor HP-na sabaraha tolol tah budak. Keur toab. Kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toab nama babari, pembatalan nama babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah, nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge. Eta. Kabarengan urang jeung urang takron yang hideung. Beran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu sugut tangga hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum deuk kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa toab mantak nu bagus batu tungkul we toab teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman tadi dititah sapira doa menta tunggus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek nya teh keur toab lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah nelekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus nelekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu sakedeung mah nelekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese Masya Allah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zaruhul ismi wa batinah tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada
tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi diceritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teh kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiko nah musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya teh ana Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deuk ka mana deuk ka Allah heuy zohor moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita iya beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka dieu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di da naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus
zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu deun kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae teh mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayang-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah ai hate teh dibersihan ai Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi majat teh hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah ulilah ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu aya tah ieu konsepna wazaru zahiral ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobat teh per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobat teh jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikin ke abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideuleuh na makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teh pingpingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolol lain tobat blon astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna
iya hawa nafsu abdi nu didelek makhluk Gusti abdi resep hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu lain kitu sia atuh dihareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ke aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang urang mah atuh ieu ku lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia aya sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaet sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur macan tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia nyebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju diwikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu dekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah godekeun presiden orang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya dinyana gitar aya dinyana dek mimpi negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ya satuju jasa lah orang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi di lengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tak astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga
tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui ke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Wa zaru zahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila asina wa kila kullu masyiatin cek sakaol mah lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah iya baka bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna bima kanu dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ji teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun urang tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 kaluhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikeke geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjana di toelan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh kene teng kabelan eta itu mah sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng neuleuh ka handap jain mah handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna naon ini guna nu dihandap huisan teh wah kitu tanya-tanya lain cobain dulu wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos eta maning ibadah konsisten urang aya mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang dekat mana abang mau kembali gelah tuh sekolah ieu
tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit itu guys deres karena aing hirup keneh guys jadi geus plong guys patula patel urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasad hebat jasad sama kolot terus maghrib baca Quran atau baca sholawat datang ke Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih geus kolot mah geus papegatan mantak naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul mana isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cek pan teu kudu ditaja sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari papegatan jeung TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh maning di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus saya ngomong dengan HSP geus lah udang-udang jam 12 Isya tak jadi ikir cerita wazarul bismillah tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan micenan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakarak urang api lain kege ka dosa-dosa teh api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah di ilmu tarekat mah gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna cek ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna hati da kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sabenerna mah orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah anya aing mah ahli tarekat ngalimbah geus ku guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantap lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinya panasaran kita datang ka dieu dek kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh gos itu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulan teh dipanggil sia murid aingnya ieu mah ku ari keur ngadukung Partai Demokrat
ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas sia disapa sia kan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru tarekat teh tampiling murisid kos gitu mah lain gitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunianya guru tarekat mah kos kitu aja eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama kasubur geun abad guru tarekat kos kitu ieu salah bae guru tarekat teh layahna di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo tasarufkeun besi kaburu pae eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sih guru tarekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese da nu mursid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir teh berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tatitahu wazaru zahirul ismi wa batina keur zahirul ismi mah babari tapi wa batina ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh ku arina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa tama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum min rabbis samai beres balik berkatna aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkatna lupatna berkat apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu malah tuh urang nu mamacanyana aju ka berkat mobil teu daekeun leumpang ieu aya naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek cenah teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya hoan jasa nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal asqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peuting tilu peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus mah nyaritakeun berkah setater ge langsung togjer tah mah oh itu saya pemuraqabah kan hese nah iyalah dek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana
ulah pejauh-jauh orang meja encan guguru orang mah torekat encan merenung mah teu naon napa Quran be eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di diri nama kebetah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran urang mah nonton TV beda tanyakeun teh si abuya nyana sorangan ben oh nyana mimiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sarek terus hudang salat deui terus gitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat tuh mantep imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos gitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnya na komo Syekh Asnawi meureunnan. Eta sapangkatnya na komo Syekh Nawawi meureunnan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu. Lamun urang mengkol ka lain salapi, nurutan nu lain salapi. Weh kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta. Menang di mana? Di nya mah pan proposal aya pan koneksina. Saha koneksina? Si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing. Hayu jeung aing. Mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali. Bau wali. Digusar digeser. Nah, ieu urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan gelananan lamun urang resep jadi pamimpin silakan begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot efek henteu sial jasa goblok aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Ulah budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapiraha neangan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawaddu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia lalu pasan baik ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba yang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju ku nu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas eta tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus tersepeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah Masya Allah mantap sia dek
micenan hubur dunia micanan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul carita zahirul ismi wa zahirul ismi wa batinah. Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta penyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan. Nah iyalah urang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener. Nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqta tarifun wala taqulu wallahu a'lam. Sedajan orang neraskeun pangaosan orang bacakeun heula Fatihah hiji almarhumah Oneng Kursiah binti Suharja kena iban. Kemudian kanggo Hajah Saenih binti Haji Jamat wafat hari Senin di Kampung Picung Pasar Kemis. Kemudian Abdul Aziz bin Zahra Sukarna atau Gandul bin Hawa salajengna kanggo keluarga paparaman kedaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajah Hanifah Hajah Abah binti Jayadika Cadas meninggal hari Senin. Dua Haji Juha bin Hidayat Sepatan meninggal hari Selasa tanggal 18 Oktober. Haji Juha, Masya Allah. Kemudian Haji Muhammad Zaifun bin Najihun Abuaran Tumpeng Samin bin Mayyah Siti bin terakhir Irma Toko Mas Tabrani keluar. Tadi disebutkan namina khususnya umumna dulur-dulur orang betos para rupus mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana caangkeun di kuburanana dilegakeun dijembarkeun tur dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah ibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo dulur-dulur urang, tetangga urang, terutama abah ibu anak urang anu keur mejehna menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan dibere seger, dibere jag-jag, dibere giat ngalaksanakeun ibadah hajina, dibere daekan ngalaksanakeun ibadahna, bisa ke Madinah, bisa balik deui ka lemburna masing-masing kalawan salamet mawa haji anu mabrur anu maqbul bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang neruskeun pengajian urang mengenai tentang hadonah, pengurusan budak anu can mandiri ngurusan dirina, baik eta memang leutik atawa nu edan termasuk nu aya. Terutama ieu budak lantaran indung bapana teu bisa mempertahankeun imah tanggana, sarwiti penuh kecemburuan kaki Zaid nu jadi salakina main HP bae kanyawan ku sarwiti ulu ternyata orenganan eusi HP na teh aya I love you-an. Jadi cintana bercagak. Pangbung-bungeunana awewe dibere cinta bercagak hayang utuh. Padahal mah jatuh bercagak ngan sekean doang. Kanyana sakitu kami itu biasa kitu. Ulah sok sieun. Tapi embung bae. Atawa sabalikna ya nama lantaran atuh Ki Zaid mah cicingeun jalemana waduh aya boga asa pamajikan sarwiti masyaallah. Tingkah lakuna Masya Allah lantaran sering nonton TV nurutan tingkah-tingkah bintang-bintang film nu aya di TV. Pakai calanana Masya Allah disoek-soek. Gesebuk di beureman sabelah antingna gede ngagebogan jagok di Citra. Ya Allah. Kapangi ku Ki Zaid ternyata warenganan sarwiti ieu main sero teu bisa dipertahankeun. Pepegatan aya anak sakumaha kamari diatur ku agama. Lamun memang ieu budak teh encan baleg can balik can tamiz indungna nu ngurusan lantaran butuh kana cai susu, sedengkeun nu boga cai susu mah indungna salakina mah hayang nyusu doang. Geus teu bisa atuh dibikeun ka bapakna indungna tah mah cuali indung nambungan otomatis ka bapakna. Tapi lamun budak geus tamiz berat ka mana ieu budak teh? Lamun boga pilihan ka indungna, boga pilihan ka bapakna. Mun akur pilihan indung jeung bapa, na ieu dikocok mana nu kaluar ti heula. Atawa teu boga pilihan boka indung boka bapa, na ieu mah diundi ka mana anu ragagna. Kuarima ieu Khalid anak teh milu ka bapa, sedengkeun bapana deuk nyaba bapana. Nyaba teh kabagi dua, aya saparo hajat aya saparo naklah. Saparo hajat mah okos jelema dagang eta saparo hajat, sapar hajat atawa munggah haji sapar hajat atawa kuli di Jawa Tengah Jawa Timur ka Tangerang ieu ti ditu ka dieu ngaranna sapar hajat. Satu ketika tetap balik deui bae nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur ka Lampung.
sanajan nyana cicing 10 tahun di Tangerang lobaan deui urang Jawa Tengah na jeung Jawa Timurna lantaran saparna sapar hajat tetep teu meunang ngadirikeun Jumat nyana kudu milu Jumat bae ka urang Tangerang sebab saparna sapar hajat sanajan nyana meuli imah di dieu nyana meuli kontrakan ta eta sanajan meuli kontrakan atawa meuli imah lantaran nyana di benak hatina dek balik deui ka ditu tetep bae anggap tamu bae. Nomor kedua saparnaklah mah memang pindah di Jawa Tengah di ditu kebeneran itu herere setani dek pindah bae ka Tangerang susuganan dijual kabeh di ditu atawa saparo pindah ka dieu pindah we ka dieu ka Tangerang atawa memang urang Jawa Timur kuari kenal Lapindo pindah ka dieu atawa tata di nama nek digawewe di pabrik barang datang ka dia kacantol ka urang Tangerang kawin pindah belah ti ditu ka dieu tata saparna ngaranna saparnaklah geus lamun geus aya di dieu jadi warga dieu warga Tangerang atuh biasa bae kos urang dieu meunang ngadirikeun Jumat andai katanya na aya di Cikupa di Cikupanyeun masjid hitungnya teh termasuk adat salah sahiji adat anu 40 lantarannya geus pindah ka dieu ieu mah masalahna lain dek jaritakeun Jumat dek jaritakeun budak nu diurus ku bapana kemudian kamari bapana indit ti imahna ai inditna indit hajat ta eta anak anu mumayyiz atawa anu encan mumayyiz ieu ulah dibawa dagang dititipkeun di nu teu ka mamana di lembur ma'al mukim hatta yang udah hingga balik deui ka ditu sok sabara bulan sekali ke Jakarta naik ke Jakarta teh sabara bulan balikna ke Jawa Tengah ta eta titipkeun di ditu perhitungkeun modalna daharna jeung nginumna sagala rupana sok titipkeun ka ditu komo lamun aya indung keneh mah ya nek makolotna nisbat di budak maka makolotnakeun ka bapa kolotnakeun ka mamangna atawa ka saha bae anu teu ka mamana ulah dibabawa dagang anak mah lantaran anak dibabawa dagang kabet teu meunang boro-boro dibabawa dagang dibabawa ngaji ge anak mah ulah ngaji ge lain ngajina naon ieu bapana magahan ngaji di musola anakna leutik keneh ulah dibabawa kabet atawa pengajian di majelis talim anu anakna leutik keneh ulah dibabawa kabet mal bisa nyandung ongko gangguan anak teu meunang kabet ulah dibabawa eta teh anak tekosip eta saparna sapar hajat kumaha saparnaklah nih lamun saparnaklah macek tadi palabu awala bisarti amni tarikihi wal baladil maksud bapana ndek pindah ti Jawa Tengah ka Jawa Barat eta anak dek pindah makna mah pan teu di Jawa Tengah bae bapana dek pindah bawa ku bapa lantaran eta mah pindah butuh kana pendidikan butuh kana pulasara butuh kana kitu aturan-aturan jang masa depanna na ieu bawa ku bapana fal abu aula asal di jalanna aman di negara anu dipake pipindahanana aman asalna di Indonesia di ka Malaysia bapana teh eta teh pindah ke Malaysia eta teh bawa anakna masyaallah kuari mah boro-boro anak pemajikan ge teh di Bararawa urang Korea kawin jeung urang Subang
jeung urang Subang aju urang Korea na balik ka Korea ipan pamajikanana ieu di Subang ditinggalkeun geus 3 tahun geus 4 tahun telepon teu nyambung napakah zahir batin eueuh eta teh dibawa dihubungi ka ditu eueuh bae tah eta nu kos kitu bese jasa de kawin deui na di Indonesia sedengkeun jelema susah pan eta teh can ditolak pasal nama can ditolak eta teh negara antar negara nu kudu ngaberesan nu kos kitu teh teu bisaeun di Indonesia lupa teh ka kiai bae ai ka kiai pan mawana ngan jeruk hasem doang beres bae sih ku kiai nama oh masalah dideuleuh ku kiai mah oh jageulis geus lah ka mamana kiai tarolol tuh kos kitu eta loba jasa kawin jeung urang Jepang urang Karawang hadena urang Pasar Kemisan urang Subang urang Karawang urang Cianjur urang Sukabumi aya urang Tangerang hiji kawin ku urang Jepang kuari indit salakina ka Jepang ka ditu geus 3 tahun geus 4 tahun neye pamajikanana teh dipilare dina pakahan henteu ditolak henteu ta eta teh nyana endek aya nu mileuleungkeun kumaha kudu aya surat tolak ti salakina kumaha lamun nyana imah tangga jeung nu sejen salakina datang deui ka dieu urang Jepang mangkahning terkenal nyana mah bom bunuh dirina eta kan bahaya tah eta kudu diselesaikeun ku negara insyaallah teu bisaeun dan negara urang nyelesaikeun kos kitu teh teu bisaeun sebab eueuh duitan jelema nu deuk diuruskeun sapira awewe susah dipenta boro-boro 5 sampai 10 juta boro-boro pugu dahar ge ku harita ngahutang eta teh teu dibereskeun ku urang teh lumpat deui ka kiai bagi-bagi ceurik di rumah kiai mantak sakapeung mah hayang jadi presiden ka beres-bereskeun nu kitu bae tah eta teh kitu loba jasa tah masyaallah nah ieu Indonesia urang Indonesia pindah ke Malaysia boga anak bawa ka ditu neuk pindah ka Thailand bawa neuk pindah ieu ke Korea bawa atuh ka ditu asal aman bae di dituna mun kitu mah deuk pindah ka Libya ulah dibawa budak bisi katembak ge di Libya ulah waka dibawa teh mah takuarima wa maharimul asobati fi hadza kalabi mahram nu ngasobah dina ieu masalah urusan sapar kebenaran dina saparna teh adalah saparna sapar hajat kumaha lamun bapana ayeuna kitu ndek saparna sapar hajat ulah dibawa na ayeuna bapana geus eueuh budakna teh aya di mahramna mahram anu ngaasobah mahram nu ngaasobah mah artina di mana eueuh bapana ya saha anu bakal ngaasobah bapak kolotna ya ne bapana bapa eta ngaasobah termasuk kana dulurna eta adalah ngaasobah bapak kolot dulur mamang eta ngaasobah mun eueuh sasa nyana meunang bagianana eta dina urusan saparnak lah ieu saparnak lah teh sapar pindah Sekajengan musanib maharimul asobah kalabi mahram nu ngaasobah kos bapa bae geus dina pengurusan budak teh dibikeun ku harima ka bapa kolotna mun eueuh bapa kolotna bikeun ka dulurna mun eueuh dulur nu saindung sa bapa bikeun ka mamangna dan selanjutna teh eta lah nu ngaasobah eta sarua bae kos kitu lantarannya na bakal mika dedeh mikanya eueuh bapak aya bapak kolotna
Bapak kolotnya ahun kanu jadi incuna bapak kolotna dulur saindung sa bapak Leta alo berarti ngurusan alo pastinya ahun atau ngurusan suan pastinya ahun kajen kukumah aya ge mamang nak rada lair setik mamang mah berarti adikna abahna mamang nisbat di budak paman teh teges sarua bakal mikanya sanajan rada lair eta teh ngaasobah mun eueuh bapak mun eueuh bapak kolot mun eueuh dulur maot panu ngawaris mamangna kitu keneh dina pengurusan budak ge di ka mamangkeun wa kaza Ibnu Amin gitu kene ogos bapak Ibnu Amin anak lalaki ti mamang anakna kuari idakarin pikeun ngurusan anak lalaki baik-baik anak mamang pan ari anak mamang mah batal wudu jeung eta budak anak mamang teh berarti ieu meunang kawin lantaran adik jeung kakak kan menang bebesanan adik jeung kakak menang bebesanan kuari anak adikna nu ngurusan bapana eueuh nu ngurusan bapak kolotna eueuh nu endek ngurusan atuh kitu mamangna ge eueuh aya ge anak mamang pan anak mamang mah meunang ngawin tah mun teh mah nu hiji lalaki nu hiji awewe Wariba lamun papada lalaki diurusan ku anak mamang teu naon. Kumaha lamun ngurusanana ieu nu diurusanana awewe wala unsan anak mamang ulah dibere ngurusan alokna tasuan atawa anak adikna papada kitu ngaranna papada anak lamun memang ieu awewe ulah lantaran batal wudu atuh anak adina diurusan ku anak kakakna tah eta teh batal wudu ima dititipkeun di imah sakumaha kamari wa ima lamun dek beberangkatan dibawana ia adalah ku anak kakakna anak mamang berarti nisbat tim budak mah ta eta teh teu meunang lamun awewe mah kumaha lamun engkena kitu kabelah dituna bisa saimah rejeung lamun saimah rejeung bisa sakamar rejeung nyawa sorangan ban lamun geus sakamar rejeung mah tuh sakamar rejeung mah geus teu bisa dicaritakeun sedengkeun pan ieu mah tuh batal wudu mentak teu meunang dibikeun tapi lamun aya nu ngabarengan mah anak awewena fa in rafaqat subintuhu sulima ilaiha lamun aya nu ngabarengan mah ka eta anak mamangna anak awewena dibarengan ku anak awewena silakeun papada awewe andai kata ieu budak teh erek dibawa pindahna gua anak mamangna kabeneran anak mamangna ieu adalah awewe henteu naon papada awewe mah sanajan nyana batal wudu lantaran awewe jauh kemungkinan kana kholwahna mentek teu naon geus aya kira-kira bakal aman mangga kira-kira teu bakal aman model tadi lantaran batal wudu kemudian ieu lain sajinis itu mah lalaki ieu mah awewe tetap baik teu meunang lantaran bahaya. Itulah caritaan masalah kitu pengurusan tentang budak anu can mandiri. Faslun wallahu a'lam bishawab.